sing sajalma anu ngaji kana hiji bab sabab we tentang ilmu, tentang fadilah ilmu, tentang sabar, tentang tawakal, tentang ridho sabab, maka Gusti Allah bakal ngagungkeun ka eta jalma nya. Lamun urang aya naon, lamun Gusti Allah geus ngagungkeun ka eta jalma ketika pusing, bahasa kasarna daekeun bung Gusti Allah ningal eta jalma pusing. Lamun geus diagungkeun Gusti Allah, oh dari geus diagungkeun gitu ya. Modelkeun mamah ngagungkeun teh Ilma sebagai anak ya, kasih sayang itu tega teu ninggal teh Ilma pusing henteu, kasusahan henteu, sangsara henteu. Begitupun urang dikanyaahan, dinyaahan ku Allah, diagungkeun ku Allah, atau otomatis urang ketika gaduh masalah atuh dibereskeun ku Allah, urang gaduh kabutuh atuh dibutuhan ku Allah, dicumponan ku Allah. Ketika urang gaduh keinginan atuh dicumponan ku Allah, eta jalma nu geus diagungkeun ku Gusti Allah. Matakan tingali guru-guru urang, kiai-kiai nya, ustad-ustad urang, sesepuh urang anu ngawurukan tinggal, anu ngararaji tinggal paroho kana masalah keur ngaji mah nanti pas balik nanti gitu. Ya, mata pang tenang-tenang na ngaji nya eta pas pang tenang-tenang nya eta pas ngaji. Poho padahal gaduh tagihan, gaduh bayareun. Poho eta teh keur ngaji mah gitu. Kewajiban urang kalih nu di iman poho. Nanti kana sampean mah, no? Sampaian mah baju nyeuseum tinggalkeun. Mendung, wah geus lak lieu ke jiga ngajina teh. Hujan mah. Allah nya. Jalma anu daek ngaji ilmu diagungkeun ku Allah. Cing yakin, cing narep kana hati. Gitu. Begitupun urang ge wa merebet gitu. Mah merebet eta kabudak. Orang tua daek ngaji kabudak merebet. Gitu. Ceuk Gusti Allah teh. Budak teh keur parusing gitu ya tingali. Oh, mama. Oh, ngaji tadi. Wah, guys. Mama diagungkeun atuh otomatis budak ge kaagung. Kaagungkeun atuh gitu. Nya. Tina wasilah urang ngaji. Rumah tangga urang dibereskeun ku Allah. Masalah napakah urang ka budak dibereskeun. Masalah budak sukses jeung teu dibereskeun ku Allah. Ku wasilah naon? Ngaji. Tong disepelekeun ngaji. Ngaji rutinan, ngaji harian. Tong disepelekeun. Ya. Diagungkeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. La yaghfirullah illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين ثم إلى روح الملائكة المقربين والكروبين والروحانين إلى حضرة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة سيدنا محمد وأبي عبيدة أمير بن الجراح وزبير بن العوام وصولهم وفرهم وسلسلة والأقدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها في بارها وبرها من يمين للشمال وخصوصا الحاضرين عن عبد القادر الجيلاني قدس الله سلسلة جنيد بن الشمال وجد الجماع بها من محمد الغزالي والسابق قال يشرب بمرك الجل جامع سولهم وقرهم سلسلة ملاخين من ثم إلى روح أربعة المجتهدين ومقلدين بالدين والعمل والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين ثم إلى روح جميع المؤلف الكتب ومصنفيها وشريها وخصوصا شيخ الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وخصوصا من أصلهم وفروعهم وسلسلتهم والآخرين منهم أغثنا بإذن الله تعالى وبكرماتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجاجة والسلامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وإخواننا وأولادنا
wa masyayikhina khususon mangga sebatan karun urang sadayana. Khususon min usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim ala aqidina minhum ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa satara uyubana wa uyubahum summa ila ruhi jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yaimin wal amat wa khususan jami' hajatina. Allahumma la'nina futuhal arifin Allahumma la'nina futuhal arifin Allahumma ta'alina futuhal arifin Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika salihin min awliyaka Allahumma rizukna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa ma yuqarribuna ja'alna minal ilayna minal ma'il barid ya Allah. Allahumma fahimna ilma syariah wa tariqah al-haqiqah islamina biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma barik lana fi awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa la tadarruhum wa bikum la ta'ati warzuqna birahum warzuqna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan anu nuju tadamangna cing dienggalkeun damang deui dina pada tadamangna cing dijantenkeun tadamang rahmat. Ampura dosa-dosa abdi sadayana ya Allah. Kuwasilahna abdi ngaos, kuwasilahna hadiah ka para nabi, ka malaikat, ka wali-wali Allah. Ampura dosa abdi sadayana ya Allah. Maotkeun abdi sadayana dina kaayaan husnul khotimah. Barokahkeun rezeki abdi sadayana, barokahkeun umur abdi sadayana, barokahkeun rumah tangga abdi sadayana, barokahkeun murang kali abdi sadayana, barokahkeun ilmu abdi sadayana ya Allah, barokahkeun dina sagala rupina ya Allah. Ya Allah, paparinan abdi rizki, paparinan abdi sadayana rizki tiasa angkat ke tanah suci sareng Madinah. Bari ngalaksanakeun haji sareng umroh kalawan digampilkeun. Ya Allah, mudah-mudahan orang sadana dimautkeun dina kaayaan husnul khotimah. Nu nuju gaduh kabingungna
masalahna mudah-mudahan digentos ku kabungahan, mudah-mudahan sing dipaparinan kagampilan ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan naon cita-cita orang, keinginan orang, kabutuh orang, hajat orang sadayana dicumpunan ku Allah Subhanahu wa taala, diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Parantos ngandika nyatana pangarsa mama jengan musannif karsana Syekhul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya orang doakan mudah-mudahan beliau selalu dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oge urang anu ngaos kana ieu kitab pamudah-mudahan orang sadayana dipaparinan ilmu anu bermanfaat, paparinan ilmu anu barokah, dipaparinan taufik sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lajengkeun wae nya. Namanya kayak orang ngajak naon ya wakitna. Ya, kita mah fadilatut ta'allumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kitabnya yang jilid 1. Enggak ada. No ya. Wa qala sareng parantos ngadawu saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahmatullahi ada rahmat Allah alaihi eta tetep moga ka Imam Syafi'i. Madhab urang teh madhab Imam Syafi'i. Imam teh aya 4. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Asal tong ngilu ka imam nu kalima we. Imam Samudra. Ayana di mana? Di Garut ya. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, aja Hanafi gitu. Talabah fikihna eta kadinya ngiringna. Urang mah diajarkeun ku guru-guru urang nyata madhab Imam Syafi'i. Gitu. Lamun tauhidna ngilu ka Imam Asy'ari gitu urang mah. Ya. Terus saur anjeuna, saur beliau min syarafil ilmi eta tetep tina kamulyaan ilmu teh anna kullaman arien sesuna setiap jalma nusiba anu dinisbatkeun ieu ilmu ilai ka tu siman walau sok sanajan kabuktian si iman nama pisa saksanajan ilmu nama pisain eta tetep aya dina hiji perkara hakirin anu leutik pariha tah bungah ieu si iman wa manjeng ari saning we jalma rupiah eta ilang dihilangkeun ieu ma anu ti itu man hazina tah sedih ieu si iman. Saur Imam Syafi'i salah sayjina kamuliaan ilmu teh setiap jalma
anu ngabogaan ilmu agama, ilmu keur ngadeketkeun urang ka Allah, ilmu fikihna, tasawufna, teh kitu, tauhidna, boga ilmu teh da ngaji, da rutinan, nya. Ngaji tiap hari gitu tah. Da kenging pencerahan ti ajengan-ajengan di kiai urang. Ngaji. Najan saeutik bunga. Pariha bakal bunga. Najan saeutik bunga. Ngan sing sajalma rupiah anhu non. Rupiah anhu hazina. Jalma nu taradaek nangan ilmu. Bunga dengan ilmu teh ngaji teh bunga itu ya. Hazina bakal sedih di kemudian hari. Boh sedih di akhirat, boh sedih di dunia. Gitu. Bunga jalma nu daek ngaji. Udah mah ngaji ge males itu ya. Atuh naon saya dina HP ge aya. Ngan tina HP jeung tina langsung beda barokah. Langsung aya sinergi langsung. Nasabna teh beunang, sanadna teh beunang langsung gitu. Aya sinergian gitu. Nya. Tah urang teh bungahna naon atuh ketika orang milari ilmu, ngaji ilmu. Tuh. Bunga naon? Tuh, dosa-dosa orang teh itu keur dihapusan ieu teh. Tuluy keur dihapusan gitu. Terus orang nyaritakeun kalam-kalam Allah, nyaritakeun kalam-kalam wali-wali Allah. Dauhan-dauhan wali-wali Allah, turun rahmat, turun kasih sayang, gitu. Bawa berbentuk ketenangan hati rahmatna, bawa berbentuk tentang kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Tak apa orang mah gitu. Ya, biinya we nu ngaji. Ya, Allah. Waman rupiah anhu hazina sedih. Jalma anu teu boga ilmu, jalma anu taradaek ngaji. Nya setidak-tidakna atuna HP, da seueurai namanya ajengan-ajengan teh. Buya Uci hegadinya. Al-Ghazali ning orang Garut, terang teu sok ngopingkeun tara. Nya Ghazali nya eta najan lurusnya, nya lurus ceramahna teh tapi ngena kana hate. Insyaallah. Eta orang Garut eta teh salarasna. Nya, orang Garut. Gitu. Genre teh gitu si Sundana teh genre gitu nya. Genre. Al-Ghazali sebut. Ghazali orang Garut. Gitu. Milarian videona sa teu aya gitu. Ngan eta we sora, rekaman sora. Aya. Gitu. Oh, ya Allah. Ngena teh. Oh, tacan musim video udah kapunggurunya. Kantos aya diulang kan ku. Oh, kantos? Kantos ka Haji Hasbuloh kantos. Eta nya teh kenging nganggo pengeras suara. Oh, eta teh beliau teh. Anu kapungkur mah salon gini ya, pengeras suara. Salon. Oh, nya. Salon. Nya. Oh, ya. Teh kenging nganggo toa. Pokoknya nama genre. Orang-orang anu awam ge ngarti gitu, di ngegenre. Malapah gedang cenah. Nya laras gitu. Allah. Tah salah saejina fans sanes fans. Mun hayang tema aya, hayang dijadikeun muridna gitu. Rasa ceramah. Sing sajalma nu teu gaduh ilmu bakal sedih di kemudian hari. Bahkan teu ayeuna ge sedih. Nah, jadi sedih. Lamun orang teu ngaji bab syukur teu bisa syukuran, sedih hirupna. Lamun orang teu ngaji bab sabar, teu nyaho tentang sabar, sedih kahirupanna. Sababna teu apal ilmuna sabar kumaha. Tawakal kumaha, teu ridho kana takdir Allah kumaha. Teu diaji eta teh sedih. Hazina sedih. Coba lamun urang geus ngaji kana tentang ilmu bab ridho. Aya dina kitab Ihya mah komplit. Bab ridona, bab tawakalna, bab sobarna, bab syukurna, bab ikhlasna. Di ajian eta kabeh. Di dunia ge asa di surga we. Di dunia ge asa di surga. Ayo urang naon? Di dunia teh karibu hayang buru-buru maot teuing, maot salamat teuing teu. Nya.
namun mau bakal istirahat ngeram. Cenah. Nyangkana teh mau teh istirahat. Padahal mah leuwih ripuh. Gitu. Ya Allah. Nya. Tah, setidaknya orang yang penting tuluy aya niatan ngaji, aya niatan ngaji. Kayaknya bakal dibukakeun ku Allah, dibukakeun. Gitu kan. Ngaji tawakal mah ngan ukur salewat, tapi ngaji ti leutik tepikeun ka kolot ngaji we hayu. Tapi eta tawakal geus bisa diamalkeun. Aya kituna tah. Saur pangarsa akang teh mah ngaji mah tara ye ngahid mah ya. Tapi diputuhkeun ilmuna anjeunna diputuhkeun ti ku Allah. Da ilmuna nu sae mah. Nu Allah terserah Allah. Tuh. Mata kan orangnya jadi tugasna naon? Tong eureun ngaji. Saumur hirup kurang kudu ditekadkeun. Saumur hirup kudu ngaji. Gitu. Tong kaelehkeun ku emak-emak nenek-nenek urang. Ya, buktina pangarsa almarhumah pangarsa sade mah anu ahli rutin teh. Allah tuh lo eta gitu. Mana sa? Mana nin? Kacida isina kudu nah lawan tara ngaji. Lawan teu daek rutinan kacida isin. Begitupun mamahnya mah. Allah sadaya nanya. Eta teh najan urang can ngaji tawakal lebih dalam, lamun urang tuluy ngaji. Gitu. Bakal kaamalkeun tentang tawakalna, sobarna, syukurna, ridho kana takdir Allah. Gitu kan. Allah. Kuladang naon? Kuladang ngaji istiqomah. Terapkeun dina hati jadi santri salilana. Gitu. Da ngaji mah ti mimiti di ayuna abdi nepikeun kalian. Wah, tuluy tong eureun. Terus waqala sareng parantos ngadausa Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya ayyuhan nas eling-eling aranu jalma-jalma. Alaikum netepan karanjeun kabeh bil ilmi kana ilmu. Fa innalillah karena inse sunah eta tetep milik Allah Subhanahu bari Gusti Allah. Naon ridaun sifat keagungan. Yuhibu anu mikaresep Gusti Allah ka itu rida. Paman atu ari sanding we jalma tolaba nyupri si iman baban kana hiji bab minal ilmi nu tetep tina ilmu. Roda tangagungkeun hukaitu si iman sallallahu Gusti Allah azza wa jalla. Biridaihi ku sifat keagungan Gusti Allah. Pain adama tuluy lamun teu ngalakukeun dosa ieu si iman damban kana hiji dosa taba. Tah minta ngabalikeun Gusti Allah hukaitu si iman salah samarotin kalawan 3 pirang-pirang balikan. Li alla yaslubahu lantaran supaya henteu ngadedel Gusti Allah kaitu si iman ridaahu kana sifat keagungan Gusti Allah dalika naon eta teh dalika kaina tu ridaihi kana itu ridaihi wa in tato ala sok sanajan lawas bihi kaitu si iman naon dalika dambu itu dosa hatta ya mutasenggeun maut itu si iman. Saur Sayyidina Umar, ya ayuhana saya eling-eling, cing eling-eling jalma-jalma, alaikum bil ilmi sok teangan ilmu. Tetepkeun ilmu di awak urang, asupkeun ilmu ka awak urang. Ilmu terutama ilmu nu matak ngadegkeun urang ka Gusti Allah. Salamatkeun ilmu. Fa innalillahi subhanahu ridaun yuhibbuhu. Cing emot bahwasana Gusti Allah ngagaduhan sifat keagungan. Paman tolaba baban minal ilmi radahullahu azza wa jalla biridai. Sing sajalma anu ngaji kana hiji bab sabab we. Tentang ilmu, tentang padilah ilmu, tentang sobar, tentang tawakal, tentang ridho. Sabab maka Gusti Allah bakal ngagungkeun ka eta jalma. Nya. Lamun urang aya naon? Lamun Gusti Allah geus ngagungkeun ka eta jalma ketika pusing. Bahasa kasarna daekeun bung Gusti Allah ningal eta jalma pusing. Lamun geus diagungkeun Gusti Allah. Oh, dari geus diagungkeun. Gitu. Nya. Modelkeun mamah ngagungkeun teh Ilma sebagai anak. Ya.
kasih sayang itu. Tega teu ninggal teh ilmu pusing. Henteu. Kasusahan. Henteu. Sangsara. Henteu. Begitupun urang. Dikanyaahan, dinyaahan ku Allah. Diagungkeun ku Allah. Atau otomatis urang ketika gaduh masalah atau dibereskeun ku Allah. Urang gaduh kabutuh atau dibutuhan ku Allah. Dicumponan ku Allah. Ketika urang gaduh keinginan atau dicumponan ku Allah. Eta jalma nu geus diagungkeun ku Gusti matakan tingali guru-guru urang, kiai-kiai nya. Ustad-ustad urang, sesepuh urang anu ngawurukan tinggal. Anu ngararaji tinggal. Paroho kana masalah keur ngaji mah. Nanti pas balik nanti gitu. Ya, matak pang tenang-tenang na ngaji nya eta pas pang tenang-tenang na nya eta pas ngaji. Poho padahal gaduh tagihan, gaduh bayareun. Poho eta teh keur ngaji mah gitu. Kewajiban urang kali nu di imah poho. Nanti kana sampaian mah baju nyeuseut tinggalkeun mendung wah geus lak lieu ke jigana ngajina teh. Hujan mah. Allah nya jalma anu daek ngaji ilmu diagungkeun ku Allah. Cing yakin, cing narep kana hati. Gitu. Begitupun orang ya merebet gitu. Mah merebet tetap kabudak. Orang tua daek ngaji kabudak merebet. Gitu. Ceuk Gusti Allah teh. Budak teh keur parusing gitu ya tingali. Oh, mama. Oh, ngaji tadi. Wah, guys. Mama diagungkeun atau otomatis budak ge kaagung. Kaagungkeun atuh gitu. Nya. Tina wasilah urang ngaji. Rumah tangga urang dibereskeun ku Allah. Masalah napakah urang ka budak dibereskeun. Masalah budak sukses jeung teu dibereskeun ku Allah. Ku wasilah naon? Ngaji. Tong disepelekeun ngaji. Ngaji rutinan, ngaji harian. Tong disepelekeun. Nya. Diagungkeun ku Gusti Allah. Gitu. Nya inti nama eta. Nya inti nama eta gitu. Waqala teraskeun inti nama eta nya. Waqala sareng parantos ngadawuh salahna pu Imam Ahnaf rahimahullahu kada hampir-hampir saulama pirang-pirang jalma nu ngabarogan ilmu tuluy ngamalkeun ayakunu eta kabuktian ieu ulama arbaban eta teh pirang-pirang pangeran. Hampir-hampir cenah ulama teh pangeran hampir-hampir. Tapi tetap tipekeun jadi pangeran ya. Di dieu mah pirang-pirang raja cenah. Hampir-hampir eta ulama teh jadi pirang-pirang raja. Rob anu nguruskeun. Terus heula wa qulu iji jeung ari saban-saban kamuliaan yutad anu ngukuhkeun anu dikukuhkeun ieu kulun bil ilmin ku ilmu pa iladulin maka eta tetep kana kahinaan masiruhu ari tempat balikna kullu izin. Naon ieu maksudna ya? Jadi ulama teh hampir-hampir eta jadi pirang-pirang arbab. Arbab teh tina rob. Rob teh anu ngurus Rabbul Alamin, anu ngurus sakabeh alam. Ayeuna orang carita heula pangeran. Rabbul Alamin anu ngurus sakabeh alam. Bukti anu ngurus sakabeh alam kumaha? Makhluk teh alam gitu. Alam-alam kabeh. Ku Gusti Allah diurus. Matakna hasibat urang hariwangnya hirup di dunia padahal Allah nu nyiptakeun atuh Allah moal pastina tanggung jawab. Tapi kunaon sibat urang asa hariwang di dunia teh asa teu aya sasaha keur jadi pamungtangan. Padahal eta tiap hari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi urang teh aya pamungtangan ieu kudu ka saha?
lebay eta. Ini kieu-kieu tuh. Meni kieu-kieu teuing. Cobaan teh tingali atuh aya Rabbul Alamin cing atuh kadinya. Anu ngurusna. Gusti atuh tanggung jawab ieu. Aduh tanggung jawab urangna anu tara daek tanggung jawab. Geus bere leungeun lain tanggung jawab keur ibadah. Geus bere panon lain ditanggung jawab keur ibadah. Pasian lambeuy, di pasian irung, di pasian sampean, di pasian awak jag-jag sehat itu ieu nah teu ditanggung jawab ku urang. Matakanya wayaahna rada dihare-harekeun lamun urang teu tanggung jawab kana barang Allah. Cek kalau geus bere sehatna tah, geus bere leungeunna tah ibadahkeun. Geus bere tah sukuna sok ibadahkeun. Gitu. Matakanya wayahna urang dibere ka pusing, dibere ka susah, dibere kasangsaraan itu ieu pusing tentang masalah perduniaan, tentang pi akhirateun atuh puguh wae tara ibadah misalkeun, tara daek ngaji misalkeun. Gitu. Gara-gara naon? Heueuh leungeun urangna teu ditanggung jawabkeun. Sok atuh pertanggungjawabkeun sendiri-sendiri. Hisab awak urang teh samemeh urang dihisab. Hisab. Leungeun urang sok dipake naon? Suku urang sok dipake naon? Kata-kata urang dipake naon? Apakah dipake nyerikeun hate batur, apa dipake dikir? Dipake ngomongkeun batur, apa dipake ngaji? Teu. Sok pertanggungjawabkeun ti ayeuna samemeh dihisab. Nya, cing ingat bahwasana Gusti Allah teh Rabbul Alamin. Nu ngaranna nguruskeun atuh nu ngarezekian Allah, nu ngahirupkeun, anu ngagerakeun, Allah, anu mere nikmat, anu mere sehat, anu mere tenang, anu mere bagja. Nah, pusing keneh sagala. Ya, berarti pusing teh salah tina urang sora tong nyalahkeun Allah. Gusti urang teh diciptakeun meni pusing-pusing teh jiga si anu masa ngeunah indah jalan-jalan tadi. Duitna loba, mobilna di mana-mana, tanah di mana-mana. Ayo urang dah kieu-kieu teuing. Sok nyusah-nyusah sorangan eta. Teu. Rabb anu nguruskeun, nya. Anu Maha Bageur, Allah. Anu Maha Rahman, Allah. Anu Maha Kasih, anu Maha Penyayang, Allah. Nu ngarajaan, begitupun ulama. Amilin. Pirang-pirang jalma nu boga ilmu tur ngamalkeun ilmu mana jiga Rob jiga tapi jauh tapi jiga Rob sipatanana sipatan Allah mana penyayang teu ulama entong ngabayangkeun ulama nu jahatna lain wali Allah lah wali mama sempur wali-wali Allah guru urang sesepuh urang pengerja abah pengerja abah Haji Pata tinggal kanyaahna kabageurna berehanana, pedulina, nulung kanu susahana. Sok ya. Jiga Rob teu. Jiga. Ya, sifat pangeran. Pangeran mah maha penyayang, ai urang mah kudu penyayang. Tetapi ka maha mah Allah. Gitu. Gusti Allah maha pengasih, berarti urang kudu pengasih. Gusti Allah maha anu ngarajaan, berarti urang ge kudu jadi raja. Lain dina sombong nah, tapi burang bere. Nah, teu butuh kabatur. Duh, ya Allah. Gusti Allah maha ngarizkian, berarti urang ge kudu ngarizkian. Sok barang bere kabatur. Deuh kitu. Nya. Allah. Rom. Saha bisa kitu? Ulama. Jalma nu daraek ngaji. Tuh. Ulama mah deket kana Rob. Jadi sifat-sifat pangeran teh aya di ulama mah gitu. Bahwasana urang teh emang kudu berakhlak ku sifat pangeran. Ai pangeran mah maha, ai urang henteu kitu. Bedana eta doang. Ya sabur naon deui? Wah. Asmaul Husna teh seueur. Sok hayo. 80 bahkan lebih. Sok eta amal-amalkeun eta. Ya, mudah-mudahan we tiap ngaos dibaca, tiap ieu dibaca teh narep kana hate urang teh gitu. Lain ngan saukur dibaca. Terus
Allah. Setiap kamuliaan anu ti barengan ku ilmu maka eta kahinaan. Naon? Nu beunghar mulia teu? Mulia. Teu. Anu boga gelar S7, S2, S geprok eta ieu mulia teu? Mulia. Nya. Anu sukses tapi keun ka luar negeri tentang kuliahana misalkan itu ieu mulia teu? Mulia. Ngan eta kemuliaan tidak ada. Tidak bisa dikatakan mulia kalau tidak dengan ilmu akhirat. Tidak bisa dikatakan mulia lamun eueuh ilmu keur nganyahokeun ka Allah. Keur ngadeukeutkeun ka Allah. Moal mulia aku kumaha. Beunghar teu ilmuan teu disebut mulia. Teu bisa disebut mulia. Teu pantes disebut mulia. Sekolah tinggi tanpa ilmuwan teu bisa disebut mulia. Gitu. Usaha ka mancanegara loba naon tanuhna itu ieu misalkan bisa disebut mulia teu lamun teu aya ilmu. Tah martabatna ilmu ieu keur nyaritakeun martabatna ilmu gitu. Terus waqala sareng parantos ngadausa Salim bin Abil Ja'di kana lapad istaro geus meuli ni ka kaula sa maula ya dunungan kaula bisalasimi ati dirhamin ku 300 dirham. Sadirhamna teh 3 gram. Sadirham 3 gram emas murni. Wa ataqo jeung ngamerdekakeun ieu maulaya teh nikah kaula pakbol tu tuluy ngucap kaula bi aisain ku anu manawi perkara taripu anu migawe kaula tarabtu maka migawe kaula bil ilmi ku ilmu pamatamat maka henteu sampurna lika kaula naon sanatun sataun hatta atas engge datang nikah kaula saha amirul madinati naon kepemerintahan Madinah amir naon lamun teh mah bupati lah karar itu nya bupati anu gubernur lah gitu. Zairon bari anu jarah palam adana tuluy apal palam adan tuluy apal kaula lau kaitu amirul Madinah wa qala jeung ngadausa Az-Zubair tuluy apal kaula ngidinan kaula lau kaitu amirul Madinah. Oh gitu. Dicaritakeun Salim bin Abil Ja'di. Salim bin Abil Ja'di teh kampukurna Abid. Terang Abid? Wa? Terang Abid? Ya, geus ngageleong wa ya. Gitu. Ya. Oh ya, nah ini mah pemaksaan ngaji tapi kan beres. Meh beak dosana keluar jadi. Gitu. Salim bil Abil Ja'di. Anjeunna Abid. Istaroni maulaya bisalasimi ati dirhamin. Kaula teh meuli ka kaula sa maulaya dunungan kaula bisalasimi ati dirhamin kalawan 300 dirham. Kula teh abid dibeli ku batur. Ya, disebutlah dunungan. Dibeli tah ku dunungan dibeli. Jadi we dunungan teh dibeli na teh 300 dirham. Sadirhamna teh 3 gram. Berarti berahaeun? 800 dirham. 800 gram. Nya. 8 gram. 300 dirham. 300 dirham. Sagramna teh sadirhamna teh 3 gram. 3 dirham, 300 dirham. Oh, 300 dirham. Berarti 800. Dirham 800 gram. 800 gram. Sagramna baraha? Murni
Sok ibu-ibu biasa sok apal. 1 juta aya. Lebih 1,5 juta. 1.200.000 yuk. 1 juta we lah tawar. 1 juta. Berarti 1 juta kali 900 berapa? 800 juta. Meuli abdi teh 800 juta. Meuli abdi teh 800 juta. Geus kitu wa takoni diperdekakeun. Sok bebas maneh. Ya Allah, ini meulina beungar jiga nanya berehan. Gitu. Geus dibeli eta abdi teh 800 juta. Diperdekakeun gitu kan, diperdekakeun. Bebas saik maneh. Fakultu tuluy ngucap kaula bi aisain taripu tahtarabtu bil ilmi. Gitu. Maka ketika kaula dibebaskeun teh kan abidnya abdi teh meureun hina teh. Datawanan teh nya. Allah. Geus kitu teu lila tidinya abdi ngaji pesantren. Duka di mana pesantren nama? Eta abdi teh sanggeus diperdekakeun teh pesantren we abdi teh. Ngaji. Teu lila sataun. Teu lila, no, sataun ge encan cenah. Sataun ge encan. Ternyata naon jing? Hatta atani amirul madinati zairon. Palam adin lahu. Telila setahun luluslah balik ke imah. Merenya tak. Naon cing? Gubernur datang. Coba eta. Anu baheulana abid datang. Bupati datang. Anu baheulana naon? Abid hina. Tapi datang eta anu sakitu luhurna gubernur, bupati, meureun presiden. Datang. Lamun teh mah pangarsa Abah. Almarhum Cipulus. Atuh baheulana naon atuh? Naon? Nyangkul nyawa. Lamun cek di mata pejabat mah meureun eta teh. Hina. Hate. Lamun di mata presiden atuh nu ngore ditu meureun hina. Cek di mata nu kitu. Ya. Tapi buktina ngaji abahnya ngawuruk gitu. Tep. Bupati datang. Gubernur datang. Presiden datang. Pas usum saha? Jokowi. Aya di ditu kan. Mun menteri order mah moko. Gitu. Allah datang. Gitu. Nya. Barokahna emang. Barokahna, padilahna. Haji. Jadi mulia teh moal eueuh deui mulia iwaltiku. Awak urang di ilmuan mulia. Ngan ieu abid mah teu kieu abid mah yeuh. Palam adzina lahu, tapi teu diidinan nasibna oge. Teu diidinan. Gitu. Datang ya pejabat, datang itu. Mangga isi meureun. Teu dipanggihan. Gitu. Meureun saking naon? Urang ge kudu boga dalil ya, kade tong salah. Kade tong salahnya kudu boga dalil. Aya pesantren anu teu narima kana kapamaren tah modelkeun pesantren mah pesantren mama gitu kan. Alasanna naon? Subhat teh amur. Duka eta duit di mana itu gitu. Ya. Terus anu kadua pesantren anu narima ti pamaren tah modelkeun pesantren teu ilmu gitu kan. Pesantren kapungkur itu. Naon alasanna sih? Daripada ku pamarentah ieu ditibakeun lain kana hakna kana diskoti, kana taman anu tepugu, kana dikorupsi bahkan itu. Mending urang usulan ke pamarentah. Geus dieukeun duit teh rek dijadikeun kobong kitu. Alasanna tah. Ya. Gitu. Bisi salah sasa pugu-pugu kan ku pesantren murid dimanfaatkeun ka cida eta duit pamarentah teh. Gitu. Rek milih nu mana? Mangga rek milih nu mana.
gitu sesuai prinsip-prinsip orang, niat-niat orang gitu. Dan niat da hirup mah kumaha niat, innamal amalu biniat, kumaha amal-amalan kumaha niatna goreng atuh jadi goreng, niatna alus atuh jadi alus gitu. Kartos bab niat aya 10 lembar mah bab niat doang, niat aya 10 lembar bade diaos kedenya eta dijilid 4 eta dijilid 4 padilah ilmu gigis berapa poe ieu. Allahu akbar. Terus tah ieu teh pelajaran bahwasana kacida mulyana ilmu teh nya, kacida mulia tuh nya, buktina urang anu sakolana tinggi bohar kacida itu ya. Apakah geus pernah datang gubernur? Dahara rese. Bupati, presiden pernah datang can? Ka anjeunna. Anu ku urang menurut ku urang teh beunghar. Enca. Berarti eta tungkulna pamarentah teh kusa? Ku ilmu, tarunggul ilmu kabeh. Gitu. Ngan urang anu ngaji tong asapang urangna eta kadentong eta. Tongnya ieu mah ngabibita supaya daek ngaji sakitu. Terus waqala Zubair sareng parantos ngadausa Jubair bin Abi Bakrin kata banyuratan ila abi ka bapa sim kuring bil Iroki nu aya di tanah Irok. Alaika suratna teh ki alaika netepane anjeun bil ilmi kana ilmu sok tetepkeun ilmu sok pilari ilmu tong eureun painaka kana sesuna anjeun iniftak naon teh iniftak naon iftaqarta eta lamun teh mah butuh anjeun kana ta kabuktian ieu ilmu laka pikeun anjeun teh malan eta jadi ngasilkeun harta. Wa ini staghnaita jeung lamun teh mah teu butuh anjeun kana tah kabuktian ieu ilmu teh laka pikeun anjeun jamalan eta teh jadi alus. Kieu nu intina mah. Sok pilari ilmu ngaji cing rajin nya tong eureun ngaji teh tapi ka saumur hirup teh. Nah habat lamun ku urang digunakeun eta ilmu ngasilkeun duit. Lamun ilmu ku urang teu digunakeun atuh jadi alus. Jadi ganteng urang teh ku ilmu teh. Ilmu moal rugi, moal berat. Teu hese di kantongan. Nya sugan dipapanggul kieu ilmu henteu. Tapi ketika orang boga ilmu, dipake ilmu jadi duit. Ilmu teu dipake ganteng we. Buktina teu ilmu. Lain teh ilmana kadeh tong sok pede. Pasti bogoh ka jalma anu pangpinterna. Moal jauh. Eta nu pangpinterna misalkan di pesantren di pondok. Biasana sok loba nu ngincer. Loba nu ngincer padahal teu dipake ilmuna. Nya. Teu dipake ilmuna tapi katalah pinterna. Ku gara-gara ilmu jerona ganteng teh jadi. Sagoreng-gorengna ieu. Teh ilmah ge ka pancing. Ieu teh ilmuna ngan cakur karek saeutik sacuil ieu kuku. Teu satai kuku-kukueun acan ilmu nu aya di A. Tapi teh ilmu teh sakit. Nu sakitu geulisna. Nah bet milih nu goreng kieu. Teh naon? Aya ilmuan. Najan satai kuku. Teu dipake ganteng. Ketika dipakai hasil cair duit. Loba. Batur anu ngabutuhkeun, Kang Haji, kulan itu tuh abi bade mencit domba itu abi teu bisa bade marhaba mangga ieu teh. Sugan ajenganna ngarepkeun duit henteu. Tapi naon? Cumpon kewajiban ketika batur anu nitah ka urang nu boga ilmu wajib. Mantuanana. Kewajiban. Kaburna. Kewajiban gitu.
Geus kitu kumaha? Jorojoy hate nu nitah teh. Nang Allah kade tah ngajorojoy hayang mere teh nang Allah eta kade. Jorojoy. Pak Ustad ieu Kang Haji wios. Ieu sis. Ih wios gitu kan urang. Wios bari kieu tah. Wios. Gitu tah. Wios. Ilmu ketika dipakai ngasilkeun duit. Tapi ilmu tong dipake neangan duit. Sok ilmu na pake bakal hasil duit, bakal nuturkeun duit. Dunia bakal nuturkeun, naon bakal nuturkeun. Ketika dipake diamalkeun. Kartos. Jadi ngajorojoina urang hayang masihan ka ustad ka kiai ka ajengan teh nang Allah. Sok taroskeun. Lamun misalkan jadi kiai, jadi ulama. Diberean ku batur teh sok hate kumaha coba. Isi. Ieu teh nabat kudu mere sagala. Cuman yasin wang nabat kudu mere. Isinin. Ngan eta mah sangkaan jalma nu dengki we, eta teh kiai cenah beuki amplop mun dibeuki teuing kana amplop teh cenah. Eta mah anu dengki. Tapi sabener-benerna nu aya di hate guru-guru urang, nu aya dina hate kiai urang itu ieu embuk dibere teh. Era atuh ku Allah. Era. Da ilmu teh lain keur neangan duit atuh. Heuh nabat daek atuh teh. Heuh saha nu daek mencit. Saha nu bisa marabana. Saha nu bisa ngisian di masjidna. Gitu. Nya. Iwati meureun kudu kiai, kudu ajengan, kudu urang bahasa kasar meureun. Sebagai urang. Da urang teh geus ngalajang ka Gusti Allah. Urang ngaji teh di pondok pesantren misalkeun teh ilmu ngaji eta teh ibaratkeun urang janji jeung Allah. Naon? Rek nyebarkeun ilmu Allah. Gitu. Matakan kacidahianatna urang. Lamun teh mah teu daek ngaji deui, teu daek ngawurukan kacidahianatna ka Allah. Setidak-tidak kamu orang kali. Kacidahianatna urang kali. Sabanun geus nyokot ilmu Allah. Gitu, jam 9 terus geuna. Jadi ilmu mah ketika dipakai ngahasilkeun harta, ketika teu dipake atuh jadi ganteng. Gitu. Nya. Terus wa ukiya jeung dikayatkeun naon dalika ieu alaika bil ilmi teh saruanya pil wasaya dina pirang-pirang pil wasaya Luqman dina pirang-pirang wasiatna Luqman li benihi ka murang kalihna ieu Luqman. Qala ngadawuh Luqman ya bunayya he anaking jalis kudu riungan anjeun kudu ngariung anjeun al ulama ka pirang-pirang ulama. Cing ngariung jeung ulama. Bageur. Tuh. Bapakna ka budakna jalisil ulama. Cing sok gerang ngariung jeung ulama. Sok gerang ngaraji ka ditu. Tuh gitu. Wazahimu jeung kudu ngadesek anjeun hum ka itu ulama sok deukeutan biruk batai ka kudua tuura anjeun sok deukeutan sorogan ka dinya ngararaji sok aja sok jurum-jurumkeun pa innallaha karna sesuna Gusti Allah subhanahu yuhyi eta ngahirupkeun Gusti Allah alquluba kana pirang-pirang hate binuril hikmah ku cahaya bahwasana ke maneh bakal dicaangan hate man hati aranjeun teh bakal caah. Sok dikeutan jalisil ulama. Kama yuhi bari tetep beda seperti keun ngahirupkeun Gusti Allah al-ardu kana bumi biwabilis samai ku hujan deres ti langit, ku hujan deres ti langit. Ya. Wasiat bapakna ka murang kalihna jalisil ulama. Hayu jurung-jurungkeun budak teh ngaji. Gitu kan? Mang budakna bung ngaji, sok urang. Abang da budakna bungan ngupingkeun itu ieu sok we ngecebrek sogana kalah. Yang penting urang geus cumpon kawajiban doa anu terbaik. Doa anu terbaik, doakeun keur budak urang anu terbaik. Gitu. Allahumma barik lana fi auladana wa dzurriyyatana wa la tadruhum wa fikum li taati warzuqni birruhu. Ta doana aya.
Ya Allah berkahkeun barangkali abdi. Cing emut da maot teh suksesna jelema di dunia jeung di akhirat teh kumaha tungtungna. Tungtungna awalna hade, tungtungna goreng atuh jadi goreng. Ya. Awalna hade, wah tukang ngaji itu ya. Tapi tungtungna goreng dunia akhirat. Awalna goreng, tungtungna hade atuh jadi hade. Matakan orang tong susudon ka batur. Nu tara daek ngaji nya. Anu wah compang-camping itu ya nu di jalanan ya. Tong sok suudon. Tong asa menang urang tong asa urang ngungkul nu pangajina. Gitu. Allah. Tadi dilingitkeun rasa nu kitu teh. Gitu. Saur Abah Anom teh mah urang teh kudu cing bisa nyangka ka hiji jelema teh di jero hatena teh keur dikir Allahu Allah. Allahu Allah. Bade naros jalma nu dikir dina hatena Allahu Allah tuluy inget ka Allah mulia teh. Wani moal ngaledekna. Moal pastina. Begitupun urang. Tuh, teteh keur Allahu Allah, mamah keur Allahu Allah, nin Allahu Allah. Uah keur Allahu Allah. Tah pandangan urang teh coba kitu kasadayana teh. Jigana moal wani jahat-jahat acan. Ajaran Abah Anom. Insyaallah Tasikmalaya. Kayak urang kaditu. Agustus teh awal ulang tahun. Nah, juga ayo. Kini insyaallah pami aya panggilan. Pami aya panggilan ti Abah Anom. Insyaallah. Nya. Hate teh. Jalisil ulama, maka bakal caang hate. Tadi poek teh jadi caang. Maksudna caang teh kumaha, Pak? Ilmu mah geus boga ilmu ulah ngalawan ka salaki, ulah nyarekan ka salaki, kudu sobar ti salaki, geus boga ilmu entos. Ngancan we kalaksanakeun poek eta teh hatena. Gitu. Ilmu tahajud mah entos. Ilmu tahajud entos aya. Ilmu duhana entos aya. Ilmu cek ajengan teh titah berehanana titah bagir ka batur ulah gimana aya. Ngan abet kudu dilaksanakeun we, nabet kudu nabet kalaksanakeun we eta gibah teh. Gitu. Tata bare poek. Hate. Hancang kumaha sok ngaji. Tongeren. Jalisil ulama. Ya. Poekeun eta. Ilmu mah geus boga ngan poek. Ka mana ieu? Center mah geus boga ieu teh. Center mah ngan teu keuna dicetrekeun. Dipoekeun keneh gitu. Anu salamet nu boga center apa nu nyetrekeun center? Nyetrekeun center da caang. Boga center kita dicetrekeun mangkulung. Anu boga center jeung nu teu boga center. Nu boga center teh dicetrekeun jeung nu teu boga center. Akur teu? Akur. Nu ngaji jeung nu teu ngaji akur teu? Akur lamun teu ngamalkeun. Beda naon cetrekeun atuh. Canggeun cetrekeun hatena meh teu poekeun. Ka mana urang kudu ngalangkah? Ka mana urang kudu ngalangkah? Kumaha carana supaya hate urang hayang caang? Jalisil ulama. Sok. Ulama nu mana? Tong ulama anu kudu ngeuweuk kana cinta dunia. Entong ulama nu kitu. Cuk ulama kudu neangan dunia itu ieu hae we pi duniaeun. Pi dunia beuteung deui. Udah beuteung ge da keur pi masalah teu ibadah atuh sae eta mah berarti. Nyanyi saya tuh gitu mah. Asal niatna hade. Pi duniaeun asal niatna hade. Awas. Asal tong dikekeuweuk eta dunia teh. Sebab naon? Jalma anu gawe teu tujuanna dunia. Hayang kabangun imah padahal imah geus aya. Hayang meuli taneuh loba padahal taneuh geus aya.
Hayang meuli emamun keur 7 tahunan padahal keur setahunan ge teuing dating. Niatna teh kitu. Salilana pakir. Salilana pakir. Aya dina Ihya jilid 4 dina bab niat. Belah dieu keneh. Bisa rek diaji 10 lembar moal kuat. Kuat insyaallah nya. Mudah-mudahan ke kapapai lah. Ieu ge jilid hiji karek sakieu tah. Ting barakalian ya. Ya. Tah, jalma anu gawe na usaha na bisnis na gara-gara hayang kukumpul bangsa dunia, hayang seneng ku dunia. Hate na tuluy diberi pakir ku Allah. Asa kurang we. Padahal geus loba asa kurang we. Geus cumpon ieu, geus cumpon ieu, geus cumpon ieu, asa kurang. Berarti makin loba dunia makin pakir. Terus yang makin loba. Gitu. Kumaha niat? Kumaha niat? Jeung ketika maut nyerina ka cina. Ketika maut nyerina ibaratkeun 360 sebedan pedang. Cek sakawal duka baraha. Maut doang eta teh. Katambah dunia urang pisah. Duit jeung duit pisah. Jeung anu barang nu kurang dipikaresep pisah. Jeung taneuh nu kurang dikeukeuk wae pisah. Jeung iman nu kurang diurus-urus wae pisah. So kira-kira lamun urang motor urang dicokot ku batur teh dipaling nyeri hate teh. Nyeri hate. Emas urang dipaling ku batur nyeri hate teh. Nyeri hate. Tong dipaling atuh sok berekeun atuh ka batur wanita. Hante nyeri hate. Tah ketika maut nyeri hatena leuwih ti kitu. Naon sabab nyeri hatena ti kitu? Imah dicokot. Mobilna dicokot, motorna dicokot. Lamun hate urang aya cinta keneh ka dunia, hengeueuh keneh dunia, emas dicokot. Hayo, motorna dicokot. Budak nu sakitu ku urang dipika cinta dicokot. Hayo. Rek teu nyeri hate kumaha. Beda deui jeung anu hiji deui. Damel, usaha, bisnis jeung sajabana neangan duit keur pi akhirateun. Mana keur pi akhirateun contona? Keur nganapakah? Keur barang tua, keur ngeunah ibadah, pi akhirat tujuan, ya. Maka eta jalma lamun dengan duniana keur pi akhiratin beunghar dibeungharkeun ku Allah teh. Asa cukup we. Duit 50.000 sapoe asa cukup we. Ya, 20.000 sapoe asa cukup. Teu meunang duit asa cukup we. Meureun digana teh kitu. Kitu senyum we. Senyum nya we teu gade duitnya cenah senyum we. Kapaksa senyum naon gitu. Tah jalma anu neangan dunia keur akhirat dibeungharkeun ku Allah teh. Jeung ketika mautna tenang. Nambah tenang leungit dunia sabodo. Da naon eueuh dunia ana teh. Ngan cauker dileungeun dunia teh dileungeun. Teu di hate teh. Ibaratkeun urang boga sendal 5. Sendal 5. Bari teu bogoh kabeh kana eta sendal teh. Kartos. Kira-kira lamun anu menta diberekeun moal. Da teu bogoh. Najan mahal tapi teu bogoh, geuleuh waya. Diberekeun moal. Berekeun. Berekeun. Tah jelema anu juda teh na ningali imah teh nya ibaratkeun eta we. Kotoran geuleuh. Ningali mobil geuleuh. Ningali motor geuleuh nu juhud. Aya ge juhud deui itu. Keun aya ge keur ngabengkel ka Imam Ghazali. Sarua. Da oge keur ngabengkel ka Imam Ghazali hate teh hayang juhud meh maot teh ngeunah. Meh maot teh ngeunah. Mau teh nyeri hate pisah jeung ku urang dipika cinta teh. Gitu. Nya. Gusti nu agung berat ya Allah. Kacida nyerina tah. Jalan manu kumpul dunia. Keur pi dunia bari
hatena teh juhud maksudna hatena cinta ka dunia teh kitu. Ketika motor leungit kitu diteangan ke polisi. Kajen teh ngaluarkeun duit leuwih ti motor. Coba eta. Hasil tina ladangna tina cinta dunia teh. Anu ulah teh cinta. Bahkan ulah mah kieu. Dunia teu boga, cinta dunia heueuh eta nu jadi asam urat mah jigana teh. Nu jadi darah tinggi teh eta jigana teh. Dunia teu boga tapi cintana menggebu. Aneh eta. Nu teu wajar mah eta. Langsung Muriang. Aduh. Panyawat gara-gara cinta dunia eueuh. Gusti nu agung ya Allah. Ya. Matakan dina doa puasa doana pada tareh pi dunia zahidin. Allahumma pi dunia zahidin wa fil akhirati doa kamilin pi dunia zahidin wa fil akhirati ya Allah juhudkeun hati abdi tina dunia. Sembelkeun hati abdi tina dunia hate. Wapil akhirati raugibin. Ya Allah resepkeun ka akhirat awak abdi teh. Cing daek ka akhiratin cing resep. Gitu. Ya. Sadis deui. Wa qala sareng parantos ngadausang badul hukama sapalina pirang-pirang ahli hikmah ahli ilmu. Ida mata di mana-mana maut salah alimu jalma anu berilmu baka tah nangis hu kaitu si alim salhu tu lauk cai pilma inu aya di cai watoiru jeung nangis samanuk pil hawa inu aya di awang-awang. Ya Allah dicengcerikan jalma ulama ustad kiai wali-wali Allah ceri wali-wali Allah maut teh dicengcerikan ku lau dicengcerikan ku manu aya di awang-awang coba Gusti nu agung wayub kodu jeung disepikeun naon wajudatna itu alim mayun sajeng dipohokeun naon dikruhu sebutanana itu jeung teu dipohokeun naon dikruhu sebutanana itu alim jasadna mah geus eueuh ngan sebutanana aya keneh mama sempur mama tu bagus seda mama cibitu mama Kiai Haji Mat Paki mama Izudin Abah Adang Badrudin aya keneh jasadna teu aya tapi sebutanana aya terngiang-ngiang Abah Haji Pata Allah maghfir lahu warhamhu Allah kitu sama berilmu pasti aya urang aya jasad tapi aya jiga maot gitu aya tapi jiga paeh gitu aya keneh dipapake bahkan aya keneh ge di arep-arep eueuh Gusti nu agung bedana urang jeung wali teh saeutik urang jeung wali teh beda saeutik wali mah ketika maot dianggap aya ai urang ketika hirup dianggap eta teh wasilah naon? Ilmu. Wali jadi wali ku naon? Ilmu. Berarti itu jurusan wali ya. Jurusan wali pi walian ya. Gitu. Wali naon wali murid. Wa qala sareng parantos ngadaos Zuhri Imam Az-Zuhri rahimahullah al ilmu ari ilmu dakarun eta teh sapertikeun lalaki sejati wala yuhibbu jeung teu mika resep hu kana itu ilmu saila dukronur rijal pirang-pirang lalaki nu kuat ilmu teh ibaratkeun lalaki moal aya moal resep ka eta ilmu kecuali pirang-pirang jalma nu kuat lalaki nu kuat jadi ayang mamah sadayana meskipun awewe tapi lalaki gitu. Nah bet ilmu teh ibaratkeun lalaki moal aya nu resepeun ka eta lalaki iwalti pirang-pirang jalma nu kuat moal aya anu bisa ngameunangkeun kana eta ilmu kecuali jalma-jalma nu kuat ilmu itu seperti kieu tuh lelaki sejati adalah lelaki yang mencari ilmu meskipun wanita.
Berarti jalma anu tara daek nangan ilmu, tara daek ngaji, meskipun lalaki teu bisa disebut lalaki. Anu disebut lalaki nyaeta jalma anu siap menampung ilmu, anu siap ngaji kana ilmu. Eta karak disebut lalaki, jantan. Ya, meskipun wanita. Ngan jalma nu teu daek ngaji, eta disebutna lain disebut lalaki, meskipun lalaki. Fadilatut ta'allum wallahu alam bisawab. Ila darati Nabil Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ti mimiti dugikeun ka akhir aya manfaat kanggo urang sadayana, aya barokahna kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana paparinan taufik sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah ditakdirkeun tiasa ngamalkeun ilmu salid dua alitna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'ana bima lam tana alimna alladzi yanfa'una rabbi fakihna wa faki'alana wa qurabati lana fi dinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antarzuqana wasi'ah wa antarzuqana amanah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.